Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan ayeuna temana Isra sinareng Mi'raj. Dalilna kateranganana dina Al-Qur'an anu ngajelaskeun tentang Isra sinareng Mi'raj. Anu kahiji dalil yen bener-bener Gusti Allah pernah ngaisrokeun hambana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratna dina surat Bani Israil atanapi disebat surat Al-Isra. Ayatna ayat kahiji. Sedengkeun dalil atanapi katerangan yen Gusti Allah ngami'rajkeun Rasulullah ayatna dina surat An-Najmu surat nomor 53 ayat 13 dugi ka ayat 18. Urang bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tarjamahna sareng pengertianana. Maha suci Gusti Allah anu parantos ngaisrokeun hambana nyaeta Nabi Muhammad dina hiji peuting tempatna ti Masjidil Haram nyaeta nu aya di Mekah ka Masjidil Aqsa anu aya di Yerusalem. Alladzi barokna haulahu anu mantena Gusti Allah ngaberkahi eta sabudeureun Masjidil Aqsa. Diberkahkeunana kulantaran di daerah eta teh diturunkeunana kitab-kitab suci, Toret, Injil, Zabur. Nabi-nabi, rasul-rasul seueurna diangkat di daerah eta, sehingga masyarakat di Yerusalem tos biasa dibina ku wahyu ti Gusti Allah. Jadi mendapatkan pencerahan langsung tina ajaran kitab-kitab suci. Ta ieu diberkahina oge daerahna ku Gusti Allah teh disuburkeun. Linuriyahu min ayatina innahu huwasamiul basir. Gusti Allah teh nemongkeun mendemonstrasikan sawarehna tanda-tanda kakawasaan Gusti Allah ka utusanana ka hambana ka Nabi Muhammad supados langkung kiat kaimananana kayakinanana sarta Gusti Allah teh anu maha ngadangu tur maha ningali. Salajengna tarjama sinareng penjelasan singkat anu aya dina surat An-Najmu. An-Najmu teh hartosna benta. Ayat 13 dugi ka 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ingda sidratil muntaha ingdaha jannatul ma'wa idh yagsha sidrata ma yagsha mazaghul basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jeung saestuna anjeunna Nabi Muhammad pernah nempo pernah panggih deui jeung malaikat Jibril teh dina waktu anu sejen. Nyaeta saparantos nu kahiji penak jeung malaikat Jibril teh di Gua Hira
tadina waktu anu sejen penak deui di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha teh nyaeta tempat anu pangluhurna di luhureun langit anu ka 7 dina langit anu ka 7 tempat lupang luhurna. Ingdaha jannatul ma'wa disagigireun eta Sidratul Muntaha teh aya surga anu pernah ditempatan. Idz yagsha sidrata ma yagsha nalika eta Sidratul Muntaha teh masih keneh weuteu tertutup ku naon-naon anu nutupanana. Mazalul basaru wa ma tagha. Teu salah teu mengkol tetempoan Nabi Muhammad oge teu kaleuweuhi. Jadi ieu teh memang kajadian peristiwa anu nyata lain impian tapi ieu peristiwa anu nyata. Diisrokeun di mi'rajkeun teh ieu teh peristiwa anu nyata. Falaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Gusti Allah teh dina raraga nemongkeun tanda-tanda kakawasaanana anu aheng. Nabi Muhammad supados apal ieu bumi aya daratan, aya lautan, dimi'rajkeun ka langit jadi terang aya bentang-bentang, gugusan bentang-bentang, aya Sidratul Muntaha disabakeun ka alam malaikat. Tah ieu teh nu ditonjolkeunana teh subhanallazi asra. Jadi nu hebatna teh Gusti Allah. Gusti Allah teh maha hebat. Ngaberangkatkeun diisrokeun Nabi Muhammad ti Mekah ka Yerusalem tuluy ka Sidratul Muntaha anu waktuna oge teu nyeepkeun waktu sapeuting. Ta ieu teh kan Gusti Allah teh maha hebat gitu. Sehingga urang oge lamun teh mah urang menaka naon-naon anu matak ngagetkeun, matak takjub, maka ucapan anu layak diucapkeun teh subhanallah. Urang nempo ciptaan Gusti Allah contona nempo laut sakitu satungtung deuleu legana kitunya jerona. Ta ieu teh katemongna maha kawasana Gusti Allah subhanallah. Urang ku Gusti Allah diciptakeun di pasihan panon jeung panempona subhanallah. Ceuli jeung pangdengena subhanallah. Da nu sejen mah moal bisa nyiptakeun panon jeung panempona, nyiptakeun ceuli jeung pangdengena. Tupan urang mah ku Gusti Allah dipasihan gitu. Sehingga urang ku Rasulullah diparentah cing tiap-tiap tos salat ucapkeun subhanallah. Urang ngamaha sucikeun ka Gusti Allah mengakui kana pirang-pirang kahebatan Gusti Allah. Numutkeun para ahli sejarah umumna kalolobaanana ieu peristiwa diisrokeun di mi'rajkeun teh dina malam tanggal 27 Rajab. Ta ieu numutkeun para ahli sejarah gitu. Tur oge eusina dina Isra Mi'raj salianti Gusti Allah nemongkeun sawarehna kakawasaanana kautusanana oge ngawitan diparentahna salat anu 5 waktu. Anapun aya carita-carita boh eta dumasar kana hadis eta priyogi ditalungtik mengenai masalah kesohihanana lantaran memang aya penjelasan tentang bahwa Nabi Muhammad diisrokeun di mi'rajkeun nganggo buruk eta teh salah sawios di antarana pelecehan Israiliyah, keterangan Israiliyah. Sabab diterangkeun yen cenah eta buruk teh asalna ti surga. Di surga aya 40 buruk
tuluy aya nu pangbegengna. Nalika ditanya kunaon anjeun mah begeng ari batur lalintuh, ngajawab cenah eta burok kulantaran kuring kangen hayang ditumpakan ku Nabi Muhammad. Maka sanggeus ditumpakan ku Nabi Muhammad ngadak-ngadak jadi lintuh. Tah itu perlu panalungtikan nya ulah dugikeun ka digegedekeun teuing ye. Saterasna cenah eta buruk teh dabah teh awakna kawas kuda gitu anu warnana koneng umyang, koneng langsat, wajah awewe anu geulis, tuluy make mahkota emas, tuluy dina kakina aya gengge emas. Eta cenah nuduhkeun ya Nabi Muhammad teh cenah ka awewe wae dugikeun ka peuting oge init-initan jeung awewe. Tah ieu teh pelecehan nya. Oge make mahkota emas cenah nuduh ya Nabi Muhammad teh pangna loba nikah teh cenah teh gila harta. Kasup cenah menikahi Khadijah anu henteu level cenah kitu. Umurna pa jauh-jauh, Muhammad 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Nah gitu majar cenah eta teh Nabi Muhammad teh ngudag-ngudag kana harta. Peda Siti Khadijah beunghar. Tah ieu teh mangrupakeun pelecehan kitu nya. Jadi ulah dipercaya teuing kana ieu peristiwa ya Nabi Muhammad Isra Mi'raj tumpak buruk. Da geuningan eta jalma anu nyieun nyoba-nyoba gambar buruk teh ieu teh urang Israel kitu nya. Anapun para sahabat jeung Nabi Muhammad seueur menikahi perempuan-perempuan seperti pernyataan Nabi Muhammad atazawwajun nisa paman rogiba an sunnati falaisa minni. Dina tungtung hadis gitu. Kuring menikahi banyak perempuan-perempuan. Sing saha jalma anu teu resep anu ngewa kana ieu cara kami maka lain golongan kami cek Nabi Muhammad gitu. Tah Nabi Muhammad jeung para sahabat banyak menikahi perempuan lain ngalajur kana syahwat ya, tapi kulantaran seueurna anak-anak yatim jeung seueurna janda-janda miskin sehingga para sahabat diparentah pikeun menikahi beberapa perempuan. Oge Nabi Muhammad menikahi beberapa perempuan supaya anak-anak yatim kaurus nya kitu deui perempuan-perempuan janda-janda anu miskin. Sabab ayat anu di surat Al-Maun kaasup ngabohongkeun kana agama jalma anu ngantep ka anak yatim jeung teu daek ngabantuan mere dahar ka jalma-jalma anu miskin. Tah ieu ya anu mangrupakeun anu sok dipake ngalecehkeun ya Nabi Muhammad diisrokeun jeung dimi'rajkeun anjeunna cenah make burokna anu digambarkeun jiga kuda make mahkota, wajahna wajah perempuan cantik, dina kakina aya gengge. Tah ieu mah pelecehan. Anu ku urang kudu diyakini mah yakin yen Gusti Allah parantos ngaisrokeun oge parantos ngami'rajkeun. Tah urang ulah aya karaguan nya kitu deui. Gusti Allah tos marentahkeun ka umat Islam ka urang ngalangkungan utusanana Nabi Muhammad marentahkeun salat anu 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga ku penting-pentingna salat dugikeun ka diwahyukeunana oge khusus ya. Di Sidratul
muntaha. Jeung ku Nabi Muhammad oge sok diwasiatkeun wae dina akhir hayatna oge ummati as-shalah gitu. Umat kami kade anjeun ulah dugikeun ka ninggalkeun salat. Tah sakitu bahasan anu aya dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat kahiji sareng surat An-Najmu ayat 13 dugi ka ayat 18 anu ngajelaskeun rehna Gusti Allah parantos ngaisrokeun ka hambana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hiji peuting dina maleman ka-27 Rajab tauna dina taun ka-10 dina saat Nabi Muhammad nuju duda eta teh kumargi harita disebutna oge taun kasedihan amul hazn taun kasedihan. Nabi Muhammad dikantunkeun ku istrina nyaeta Siti Khadijah bahkan oge pamana anu nyaah ka anjeunna nyaeta Abu Thalib. Dina saat anjeunna nuju dina kaayaan sedih disebut oge amul huzni tahun kasedihan tah ku Gusti Allah dihibur nyaeta ku dilaksanakeunana diisrokeun di mi'rajkeun. Ta ieu peristiwana numutkeun sejarah teh dina taun ka-10 kenabian 10 kerasulan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.